Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para ikhwati iman, para media sosiali anu sami ngabandungan ngarepkeun ngadares danget ayeuna urang anu biasa anu tadi teh urang ngobrol kehidupan urang biasa, tapi urang nyontok yen kehidupan urang teh teu bisa mandiri. Urang teh butuh batur. Sakapeung mah urang loba luang hikmah lantaran ningali batur. Ningali anu cilaka teh hikmah. Urang bakal ngalaman hal nu sarupa. Lamun jelema geus cilaka da teu kagambar ti memehna yen bakal cilaka. Tah artina urang nyokot luang hikmah kumaha sangkan urang ulah cilaka kitu meureunna. Ari dina prungna mah da geus nasib jeung takdir teh ya. Urusan cilaka ti tajong teu bisa dibalikan deui nya. Aduh kaduhung ti tajong urang cenah. Dibalikan deui apan geus ti tajong lage. Tapi nalika urang balikan deui sangkan urang ulah ti tajong, sangkan ulah ngalaman hal nu sarupa, paingan tadi ti tajong geuningan aya tunggul ngajentul, kudu ka dieu jalanna. Tah eta disebut kodok-kodar teh. Ari kodok mah geus ti tajong teu bisa dibalikan deui, da geus dina dibalikanana deui oge. Da lain lengkah nu tadi beda deui, tapi ieu mah sangkan ulah kajadian hal nu sarupa. Dijadikeun pelajaran pangna ti tajong teh sabab aya tunggul ngajentul anu urang teu apal bongo. Berarti dijadikeun pelajaran lamun aya tunggul kitu berarti urang kudu nyisi kenca atanapi nyisi katuhu ngagiwar. Tah eta disebut takdir. Ti tajongna mah da geus teu bisa dibalikan deui teh kodok eta teh papasten anu teu bisa ditarekahan lantaran finishing ti Allah. Tapi takdir mah ukuran anu dibikeun ka urang sarta ukuran eta tiasa dioprek dirobah. Balikan deui teh tadi. Usaha gagal bisa teu dirobah? Bisa lah. Tah disebut qadar, ukuran. Ukuran nu dibikeun ku Allah tapi dipiwarang dioprek. Gitu. Rek dipanjangan, rek diponokan, digedean, diletikan, terserah kumaha urang. Ieu kan terus dibahas dina materi bina dakwah teh sabaraha kucing-kucing diuningakeun anu judulna Sintir Kaulina Nasib. Tah eta. Jadi urang teh anu ngulinkeun nasib urang. Teu meunang diulinkeun ku nasib. Jadi lamun aya roda anu muter teh ku urang ditinggang ku panah, ulah dikira-kira, ulah dipaparah. Sugan we jeung sugan. Mimilikan ngaranna. Tapi kudu pasti yen eta teh nu urang, milik urang. Urang nancepkeun panah nu dialungkeun kana roda anu muter teh supaya pas ka tengahna kana nasib anu hade eta, maka ku urang kudu yakin yen eta kudu keuna kitu. Jadi ulah ngan sakadar sugan jeung sugan atanapi mimilikan. Hartina kudu disetting. Urang geus diyakinkeun yen da urang nu nyakalna ge urang nu boga nasibna oge. Maka urang kudu keuna kana nasib eta ngalungkeun panah kana roda anu muter tadi kudu pas kana titikna nya pas atuh da urang anu ngawasana anu geus ngaturna. Ulah bongoh maksudna mah diulinkeun nasib. Ulah balangah hirup teh ingat-ingat geus cilaka. Ulah keuna kana kodo samemeh urang takdir kartosnya ujug-ujug wah tah hartina urang kabongohan kana kodo sementara takdirna teu kungsi kaikhtiarkeun. Siga urang ti tajong teh bongo hartina teh. Coba mun ati-ati mah ikhtiarna teh bisi aya tunggul teh anu tadi rucuk. Mangka urang ati-ati ti memehna. Komo geus nempo galagatna mah dina jalan anu sakitu renyeuweul, jalan anu henteu matak geunah ditincakna geus beda rarasaan teh wah paur jeung paur aya tunggul. Tah urang teh jual aya hati-hati. Hartina eta teh urang geus ngawasa takdir. Kade tanda petiknya nu dimaksud ngawasa takdir teh lain hartina urang sok tau nyanyahoanan, tapi urang ikhtiar ku tarekah urang anu hati-hati teh kitu maksudna mah. Takdir sareng kodo eta teh ti Allah.
Ari takdir manu tadi anu diropea ke urang da dipiwarang ku Allah. Sok oprek kayaknya takdir teh tina takdir goreng jadi hade. Urang gering, galingging panas tiris, takdir. Sanes kodo tapi kodar teh takdir. Jadi lamun takdir, lamun kodar, oprek tak gering teh sina cager, usaha ikhtiar sok atuh ubar tatama takdir artina. Lamun ku urang diantep tuluy urang boga anggapan da ieu mah tos katangtusan ti Allah. Gering ge cicing we teu daek ini tuh ubar teh jelema putus asa. Jelema anu putus harapan teu aya keyakinan dina dirina. Urang diparentah ikhtiar urus kuat tah nasib teh eta teh tempat cicingna takdir sareng kodo sareng kodar. Geus nasib anu ditangtukeun teu bisa diusahakeun kodo ngaranna. Kumaha tah? Eta anu urang hayang lelepkeun teh nu kitu. Nya. Tah, jadi nu tadi teh nasib teh tempat cicingna kodo jeung kodar. Mun urang nyebutkeun da geus nasibna kieu ti Allah papasena bisa hiji waktu mah. Tapi bisa keneh diikhtiaran da ieu mah lain katangtuan anu telak nu teu bisa dirobah deui. Nasib sarua eta ge. Jadi nasib anu di dinya aya kodo jeung kodar anu ditangtukeun ku Allah teu bisa dirobah deui jeung nu bisa dirobah deui nasib mah gitu. Setiap kodo jeung kodar eta teh nasib gitu. Tapi teu setiap nasib teh bisa jadi kodo jeung kodar. Kumaha urang teh ya. Jadi rek nyarita nasib abdi mah da kieu rata-rata ka mana jigna eta biasana kana putus asa. Padahal mah teu meunang nyarita tos nasibna lamun jigna harti nasib teh kana kodo. Da lain finishing teh lain akhir. Tapi lamun nasibna abdi siga kieu tapi da make tapi da ieu mah sanes akhir. Bisa keneh sigana mah. Lain sigana mah di atuh meni sakecap-sakecap dengan salah jeung salah. Lain sigana mah yakin ya bisa dirobah. Sabab takdir teh anu tadi geus dibagi-bagi teh urang ikhtiar we. Allah mah moal nanggeui ti bongkokna. Minang ditepikeun eta bahasa eta. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Hadenya hade, goreng jadi goreng. Jadi urang kudu bisa nyontokeun. Tuluy ngajadikeun hikmah. Urang kudu bisa ngawasa yen urang teu meunang diulinkeun ku nasib. Artina ikhtiar urang hebat. Mangka ku Allah kawasa sareng Allah teh kitu. Pamidina bahasa takwil mah sok nasib anjeun kumaha anjeun. Maksudna kawasa teh cekel tah surga neraka urang teh kumaha urang gitu. Kedah hartos aya nya kitu. Nya lah. Wan sareng Allah teh di surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gering beunghar, sangsara, tuluy cager, sehat, bagja cilaka, surga neraka na teh diserenkeun ka urang. Nya kitu mah eta ayatna. Allah moal rek ngarobah nasib hiji jalma. Maksudna takdir nasib di dieu mah nya. Nepi ka maehna sorangan anu ngarobah. Nah terserah rek dirobah moal gitu. Atanapi rek dijadikeun eta teh putus asa katangtuan ti Allah. Da Allah tos nangtoskeun ge putus asa anu kitu teh. Geus puguh peluang teh masih keneh aya di mamana. Sana naon geus urang luh lah humaneuar. Yen urang moal sanggup yang harupan cobaan daloja ti Allah. Padahal ku Allah geus dibere ukuran. Takdir urang teh moal dibikeun ku Allah anu urang moal bisa narima. Sok eta dina surat Al-Baqarah ayat terakhir kan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal rek ngabeung beuratan hiji hamba anu manehna teu mampu pikeun nadah eta kabeung berat. Eta teh nitah sigap urang nitah sumanget teu meunang lungse, teu meunang luhlah humaneuar putus asa teh. Jadi naon perkara saberat-beratna musibat tanapi cobaan nu katarima eta teh Allah nya yakin urang bakal kuat narimana. Kan ayatna tos jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Eta mah tina pesimis we. Lamun urang teu mampu can naon meni abot-abot teuing Gusti. Nasib abdi teh lain nasib abdi, nasib urang sadaya kieu dalin urang wungkul, abdi mah soranganeun.
batur heug tempo aya nu leuwih ti urang geuning urang teh boga rasa pang di deruwiksana ku Allah teh make jeung kaluar ucapna naon kalepatan abdi kalak kabijil mancaka bijil sifat ujub takabur yang urang teu boga kasalahan teu ngarumasakeun maneh kuduna mah introspeksi urang teh ka Allah nampi kana sadaya tazkirah peringatan ti salira rumaos di sim abdi seueur kalepatan sareng dosa ulah tah digantian ku Allah Allah beuki nyaah ka jelema anu rumasaan sok sanajan jelema eta teh teu boga rasa atanapi teu aya dosa sabenerna tapi ku ngarumasakeun maneh maka Allah bakal leuwih nyaah gitu. Jadi ngadua urang anu bakal yakin jeung diyakinkeun ku urang keyakinan urang teh bakal ngabukti sesuai jeung diyakinkeun urang ngadua yakin teu yakin lamun yakin nah berarti keyakinan urang bakal bukti yakin bakal dijabah kumaha yakinna prak-prakanana tadi pangakuan karena dosa terus kitu tuluy urang ngalem asma Allah dicontohkeun ku nabi teh kakarapok kana naon ku urang dipenta mustajabah tah yakin hatina jadi aya yakin anu bakal diteruskeun tina keyakinan eta jadi bukti jeung aya di kade tapi yakin tapi teu bukti teu cukup yakin maksudna mah sing goreng yakin teh lain ngan sakadar dina bibir tapi dina rungna ngayakinkeun eta dina kahirupan aya ikhtiarna lah kitu maksudna mah teu cukup yakin we urang teh nu matak dina kaidah ilmu manatikoh ilmu mantek ilmu retorika sok diajarkeun ka barudak aya disebut ilmu yakin mutabik lil waqi urang teh yakin dina hate urang teh nalika dibuktikeun teh nya bukti jeung keyakinan urang aya deui ilmu yakin ghair mutabik lil waqi ari dina hate yakin tapi nalika dibuktikeun nah geuning boro nu diyakinkeun teh teu ngabukti ka mana jigna ieu siga kieu contohna ari urang yakin bakal asup surga yakin nah da geus jelas ku nabi pan di pasihan jaminan kullu ummati yadkhuluna jannah kabeh umat kaula asup surga atos pan yakin nya nabi ngabohong pasti asup surga tapi nalika engke di akhirat boro yakin tapi teu asup surga masalahna eta sabab yakinna teu dituturkeun ku bukti ku tarekah urang sangkan keyakinan eta ngabukti aya deui keyakinan atanapi ilmu yakin ghair mutabik lil baqi anu tadi eta contohna nya siga non muslim yakin teu maranehna Nasrani Hindu Buddha misalna Yahudi yakin yen maranehna teh bakal asup surga yakin atuh nya dalam teu yakin maranehna meureun geus incah balilah pindah agama tapi nepi ka ayeuna maranehna anger we didinya cameuble betah sabab boga keyakinan yen anu diyakinkeun teh bakal mawa maranehna salamet engke jadi ahli surga tapi nalika saur Allah wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin engke ku Allah dibuktikeun naon nu diyakinkeun ku manehna teh dumasar ayat tadi sing saha anu ngagem ageman lianti Islam mangka manehna teh moal ditarima agemanna teh sarta di akhirat bakal kaasup nu rugi hartina keyakinanna teh moal bukti da ku Allah geus ditutup najan sakumaha yakinna oge kana ageman kana anutanana cukup nepi kana yakin unggul teu aya ikhtiar keluar tina agama eta tapi nalika urang muslim boga keyakinan sia kitu dasarna aya dijamin ku Allah anu diyakinkeun ku urang teh bukti nepi ka akhirat nya we urang teh salamet eta dina kaidah ilmu yakin mutabik lil waqi anu diyakinkeun bukti jeung engke di akhir nepi ka ngabuktina tina keyakinan eta jigna ka mana kieu ye anu intina mah yakin yen ibadah urang teh bakal ditarima ku Allah eta anu leuwih nyedekna mah eta jelema sagala dipigawe ngetawal nepi ka amal teh reuteum rajin lah ngetawal we naon dipigawe da boga rasa yen amalna teh ku pohara kitu mah piraku teu aya nu katarima hiji mah make jeung piraku teu aya nu katarima hiji mah sirik kajen hiji asal katarima kitu kuduna mah komo mun loba ari ieu mah nu diarah teh lobana nu sejena mimilikan sugan aya hiji mah nu katarima
Tapi kami milikan tak sintil kaulingan nasib dina ibadah oge siga kitu. Urang teh diulinkeun. Bae da ieu mah halus kitu ibadah teh. Najan aya misalna mah nabi teu miwarang ge pan ieu mah hade ceuk ukuran urang. Tah hartina pikiran urang anu eta teh nyilakakeun urang. Nya. Jadi aya jelema anu cilaka ke di akhirat teh lain nu kurang amal, tapi nu amalna pohara ceuyah. Tapi ku nabi nah diusirnya. Di poe mahsyar teh geuning di Al-Kausar tah. Saliwat deui. Di Al-Kausar teh pan urang teh engke bakal muru ka hiji tempat nu disebut Haud Al-Kausar. Urang teh ahli ibadah sadayana. Umat Islam anu ahli ibadah teh kaditu muruna teh ka hiji tempat Al-Kausar teh nyata talaga tanapi walungan. Taridu alaihi ummati umat kaula teh bakal kadinya. Indahumul kawakibu bari rangem kenca katuhu teh. Naon muk atanapi gelas-gelas kanikmatan. Rek nyiuk cai sakahayang urang teh cai Al-Kausar anu robah jadi susu, robah jadi kopi, robah cai naon sakahayang kaasup arak ke halal. Tinggal urang nyarita robah rasana. Tak kadinya umat Islam teh nu ahli ibadah nu tadi nu yakin ibadahna bakal diterima teh. Nah ada muru ka Al-Haud atanapi walungan teh ku Rasul teh ditanya, ditaros ka sahabat ya panuju hirup eta mah ditarosna di masjid narosna ge caur Rasul teh atadruna mal kausar marane apa teh cenah di Al-Kausar naon sareng sahabat teh Allah wa rasuluhu a'lam angin salira Allah sareng salira nu uninga Al-Kausar cobi terangkeun Rasul ku Rasul diuningakeun Al-Kausar nahrun fil jannati hafatahu zahabun wa fiddatun ari Al-Kausar teh bisa yang apal eta teh talaga atanapi walungan di surga hafatahu zahabun wa fiddatun anu dikuriling sakuring teh ku emas jeung perak ya jeri alal yakut wadur caina ngageletek luhureun ya jeri alal yakut inten jeung merah dalima jadi taretesna teh dihandapkeun walungan teh inten merah dalima kenca katuhuna emas jeung perak yakut wadur taridu alaihi ummati umat kaula ke bakal kadinya ngasrek ngabring anu ahli ibadah teh anu tadi nu yakin teh ya taliju minhumul abdu ta eta keur kitu ujug-ujug aya umat kaula anu ihtilaj teh siga nu mabok sasampoyongan anu sajen mah kerewuk deui nyiuk cai Al-Kausar teh sakasuka leguk diinum bari bunga guligah kitu jeung kitu ta ieu mah aya sekelompok jeung aya hiji jalma diterangkeun dina hadis nama nurutan cenah ihtilaj ya taliju minhumul abdu nyokot nurutan ku gelas. Nah karek gekop nangtung dayaglag gedebru ngalumuruk nangtung deui bari nyekel gelas hayang nurutan deui tapi ngagedebru deui ngalumuruk mangka Rasul naros ka Allah ya Rabbi innahu min ummati Gusti eta teh sakaterang umat abdi eta amalna pohara kacida sagala digarap ngetewel rajin lah dina ibadahna kunaon kitu saur Allah teh innaka la tadri ma ahdasa badaka nya umat anjeun teh mah getol ibadah teh mah tapi cukup ku yakin teu dibuktikeun jeung amal kayakinanna kudu nama taat ka Allah jeung ka Rasulna sesuai jeung kayakinanna yen yakin hayang ngasup surga mah kudu bener-bener nuturkeun syariat ti Allah jeung Rasulna ahli bidah teh wa huwa ahlul bidah ta eta teh ahli bidah anu mabok sasampoyongan teu bisa nyiuk cai ti Al-Kausar tuluy ku Rasul teh da saparantosna pupulih ka Allah saur Allah innaka la tadri ma hadasa badaka anjeun teu nyaho dipigawe ku umat anjeun eta anu mabok teh wa huwa ahlul bidah teh jelema tukang ngoprek syariah sabada Rasul kitu Rasul bendu mangka saur Rasul ku Rasul usir eta anu ngaku umat Rasul nu pohara ibadah teh sukon pasukon ingka si Abel cenah mun kitu mah ieu cenah tukang temo mun urang mah teh anu kitu tukang temo teh anu legok ditaplok anu nyenol di kolowot sinarata da ceuk manehna mah ieu mun ditambahan alus cenah ieu kurang keneh buah Rasul hilapun cenah nya teu midama ieu ta eta tukang temo sasampoyongan siga kitu jeung tukang jahit tukang jahit mah sok tahu aya anu datang ka manehna teh geuning nyarek ngajahit teh ukuranna sakieu diukur di meteran lingkar dada jeung sabangsana leher geus cukup ari barang balik ka tempat nyenol dina teh anu rek ngajahit teh dina punukna teh bungkul punya badag jol keretak dina hatena teh cenah hilapeun pasti itu cenah kitu
teu kaukur ieu teh dikira-kira weh lingkaranana sakumaha urang damel gorowong logak eta kain teh di kalebungkeun dikosongkeun keur wadah eta keur leumpang teh kira-kira dijieun ada balik deh kadinya tos beres atos mangga cenah sugan rek atoh rek tekal kanampiling koplok cenah ngahina ka aing teh cenah nya ge aing cenah ngajendul kieu teu hayang dihina ku cara dipanggieunkeun siga kitu teh ngahina caritana teh padahal itu mah hade-hade niat namanya keur ngawadahan bungkul anu di dieu teh ngapunuk suka rek atoh tak kitu Rasul ge ku Allah jeung Rasul teh tapi aya deui teman terakhir dongeng ya jadi aya nu kemar teh aya kemar eta mah duanana tukang suluh kemar teh tapi ka hiji warung sama lanceukna anu dagang poe harita teh dagang suluh ari pek teh nu hiji mah di dieu ngajendul teh dina beuheung nya mun ayeuna mah gonok ulah kitu badag gitu hampir segede rantang eta mah barang dahar we sama meunna dinya teh anu aya gonokan di hareupna teh ngopi ari tempo mayar beureun poho duitna teu kabawa kusabab teu kabawa aduh beakeun akal era jeung kumaha cenah ieu eta mah ngabongohan tukang warungna we geus ka jero mainna geuwat lumpat ngabecir atuh bari tutunjuk teh dasar tukang suluh haram jadah da nyaho cenah aya cirina kapanggih cenah di dieu tah ke panggih deui nyaho cirian cenah pokona teh eta we gampil da teu kaudag meureun udagnya rita lumpat bari mawa suluh kabayang geus ka eta mah ari isukna teh eta mah bagian adina tadi mah lanceuk nanya ayeuna mah adina ngajendulna teh di dieu tadi mah di dieu ban ayeuna mah ngajendulna teh di tukang kemar kurnyung teh ngopi deui dinya tadi cenah aya kamari cenah pokona da sarua tuh banget sarua pisan eta mah jol gantawang nah cenah kami juga teu mayar cenah cental-cental ari pek teh naon ibu cenah alah cenah damal kabongohan masih digilir-gilir ge cenah disangka teh digilirkeun ka dieu disangka teh digilirkeun ti dieu dikatukangkeun sidik beda atuh adi lanceuk anu hiji mah di dieu hiji mah di tukang mikir sok sagawayah kitu nya tadina teori kahirupan oge jelema ulah samar benernya kudu hati-hati lah gitu. Sanajan teh nyambung kudu disambung teh. Hah? Maksudna mah eta tukang kalapa eta gitu. Saha Kang Ucup? Alah. Ieu iman rahimakumullah. Jadi intina amal anu sakumaha hebatna tadi anu ceuk urang alus loba pohara geuning lain intensitasna lain loba. Nah, keyakinan urang kudu dibuktikeun yen ti mimiti urang yakin teh bukti jeung prak ngamalkeunna sesuai sareng contoh anu ku Nabi dicontohkeun teh. Dina nasib dina takdir oge kitu sing yakin yen nasib urang pihadieun nya ku Allah bakal hade. Sok oprek nasib urang anu tadi sifatna takdir sangkan urang akhirna jadi kodo teh ya, jadi papasten nu terakhir. Tangtukeun yen surga teh anu urang kumaha urang. Gitu. Eta mah sering dibahas di padina tadi sareng Allah geus nangtukeun nasib jelema teh dina rahim indungna. Heueuh sanggeus manehna nangtukeun sorangan gitu. Jadi sekurang teh urang teh ahli surga nya ahli surga lah. Nya ku Allah tangtukeun nya jelema ahli surga. Tapi lamun jelema teh manehna memang nuturkeun jalan anu berasna ka neraka, manehna sorangan anu nangtukeun. Jadi kumaha urang? Maka ku Allah ditangtukeun paneuri Allah nangtukeunna teh. Lain ujug-ujug ya jelema pisurgaeun pinarakaeun. Tuluy urang geus pinarakaeun mah teu kudu ikhtiar. Da ka neraka tah teu meunang teh kitu. Sabab Allah dirahasiakeun ngahaja dirahasiakeun teh supaya urang nangtukeun sorangan kitu intina nya. Kitu we lah pong ayeuna mah mudah-mudahan anu didugikeun aya nu tiasa janten garis hanap catatan kanggo urang sadaya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.